teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Gak kerasa ya, nah kita udah mau ulang tahun. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga tahun. Masya Allah. Bagus ya? Bagus banget, pasti suka. Iya. Kamu juga dia sering ngapain ya? Aden, ayo bawa apa? Sini lihat. Suka bun. Suka gak? Ada yang suka? Siapa yang mau ulang tahun? Aifa. Udah kamu simpan dulu gitu kan? Aifa, kuenya simpan dulu ya. Nanti Ipa tiup lilin besok sore, oke? Ya, sini dulu ya. Sini. Asik, mau ulang tahun. Mau ulang tahun. Motif apa? Tiup lilin. Ya, ke dalam dulu yuk. Nah, Ipa mau main di sini. Duduk sini dulu. Ayo mau sama ibu mau mandi dulu ya. Ipa tunggu sini ya. Jangan nakal ya. Main HP ya. Ada, bentar ya. Ya, kumaha sih geus 20 tahun mani mandul we mandul. Atuh bisa tarik kodol mah kodol we atuh da aing teh usaha ieu kumaha. Uyuhan we urang henteu eta henteu kawin jeung batur deui. Oh, aing ngomong teh sok kitu. Teu Yo, dengekeun. Salaki mah bebelan gawe kan itu kadieu kitu kieu da rencana menang anugerah ti Gusti Allah tuh kumaha tuh. Gebar teh yang boga anak meureun. Heuh kan teu gampang kos ngin peuyeum langsung jadi meureunan. Oh, Atuh, oh. eta na kodol meureun. Kos teu nyaho wae lah. Ting aya bilatuan. Gua saya mah kieu we, daguan di dinya sok mana-mana oh. Awas ya. Makat lae perlu lah. Assalamualaikum. Oh. Hayang cara batur boga anak teh meuni lalucu, meuni imut. Nah, ari urang meuni hese hiji-hiji acan oge. Padahal gawe tinggal peuting teu eureun-eureun mika ngos-ngosan mika lehoan tah. Hayo we kitu. Teu jadi wae kudu kumaha nya urang. Mau majikan dengan ngomong wae cen ber budak mah kumaha tuh. Budak sahanya diculik apa ulahnya euy. Ari diculik sok sieun ka nyahoan ku polisi. Bahaya nek nu beunang. Ari teu diculik pamajikan nyanyi wae. Nya bogaan kodol di atuh aing. Wah, kumaha engke we dah. Bawa heula bae pamajikan karunya ieu. Bisa budak tapi nama euy. Aman euy. Neng. Tujuh naon? Hah? Tujuh naon cari? Untung cali atuh. Jajan yuk sama Om mau. Beli es krim mau. Abi siapa namanya Abi? Hah? Enggak punya Abi, enggak punya. Kesempatan ini yuk. Rikep wae. Tinggal beli hadiah kadonya. Ma? Mana ya? Mana kali ya? Nggak cara beli kado. Kemana si Adi nih? Alhamdulillah, ibu budak menang budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Eh. Yo. Ya,
Nah, surprise jang mama tuh. Langsung gede, Iya, langsung anak bisa lompat. Mana bapak lah. Anak bapak Oh. iraha maneh nyeun di Eta kamar tadi oge di eleh jalan. wae. Di jalan ke panggihnya, nu ngasuh nu ieu. Enggak sih karena budak yatim ieu karunya. Iya, Geus Allah. panel. Ini geus Uh. mirip teh jeung urang. Sarwa 11-12 pokoknya mah. Sip, pokoknya mah. Terus saya urusan bawa ke jero tong ganeng. Oh, Ieu nu saha? teuing usaha inti mama boga cocokan budak geus segitu udah. Ya, ieu mah mun aya neangan budak. Saha anu arek neangan sistem moal neangan Tinggal tenang aya we gelis aman. ieu ya Allah panon aja sipit cara urang tuh. Atupan meureun bapake moal samarangan lewat budak ari nu jore hideung lehoan mah teh hayang eta halus kudu. Yang geus bawa ulin we nu ka itu ngan tong ganeng mun bisa kana nanya eta budak menang di mana. Bejakeun menang di dulur, gitu ya menang adopsi di dulur, maksudnya gitu. Oh tuh. Tong ganeng. Jika ulin itu tuh aing guru kumaha di nutupanan ieu. Dianterkeun pasti dicerekan. Teu dianterkeun majikan nyanyi wae. Astagfirullah guru kumaha atuh ieu. Kudu heula kitu nya. Di pameceun kopi angkat kena lah. Ayah, ya si Aden kemana? Si Aden kemana kita ya? Main kali tetangganya, coba ya. Main kemana? Coba lihat. Tadi di sini. Bagaimana nenek Indra? Tapi nggak ada nih. Iya gak ada. Coba kamu ke tetangga sana apa ke sini ya? Iya iya. Iya budak. Kemana indungna tuh? Jeung bapana. Tapi yang dibikin nya anda gelis atuh. Ayo tuh. Tetangga teh ya. Ke aya di tetangga ge. Emang tadi di mana? Tadi aya berangkat terakhir. Kan aku nyanyi dulu. Kemana? Kamu mah ke tetangga bil. Itu tadi ditanyakan ke ayah kayak Biasanya kayak gitu kan. emang Ke Pak RW lah nya. Kamu teh jangan, bener. Ai teu ngaran. punten mak Mangga barek nganeng. ningali si Alita teh Duka tah teu ningali da. Duka tadi ngalangkung sugan. Tadi tuh sugan pilarian atuh. Teu ningali, Mak. Teu. aya nuhun ya mak Nya sam-sam. Alipa Alip Alip Alipa mana ya Ya jauh aja si badannya keluar. Ma. Ayo tuh. ke ayah Tadi dia ke Pak RW. Nah ini temen simpen cerita. aku ayah mah kita saha Tunggu dulu dinya. Tuna kamu mau jadi indung, langsung tanggung jawab. aku kan ayah nu tadi kabukir nah Gusti lah tadi saya kumaha Ayo bisa diculik kumaha. aku ayah mah gitu aku gara-gara ayah oge pulang yuk hei yuk yuk kita pulang ya Allah dia teuing atuh si ayah teh mau budak tapi u indungan mau neangan ini mah atuh karunya meureun Assalamualaikum ya Salam. Ya. Salam mah. sebenarnya ieu budak di mana nih usaha ini Mun bawel, enggak tuh langsung lobananya budak. Hai maksudna teh Usaha. maksudna teh kalinya ieu urang anterkeun ieu wae mah Anterkeun kumaha cenah? Ieu budaknya nurut, nya bagus, geulis deui nya. urang anterkeun ka ieu mah kalinya Tong atuh, sampai bunuh diri atuh. lain bunuh diri gitu Emang teh nya kayak budak nya geulis bager deui. nya urang hayang budak tapi mau Yo, bayangkeun lamun nyieun heula moal mah tahun lila. heuh nya Ieu nu geus kudu bisa lompat bisa geus gede we. astagfirullah kan kamunya bapana masih neangan lagi nuna oge bener Masuk mikiran batur kan bae wau henteu dulur lain baraya Ya. lain. ya lamun mana di posisi si itu pasti lewe mana ge neangan hayo Kan nya ieu budak yang bager deui. Terus ya aduh urang anterkeun ka ieu
hanya euy. Tapi mama doang sorangan lo, kalau mau temilu. Heeh. Terus mau temilu malam gitu dengan mama dia bicarekan. Bagus sih. Masih atuh aya teh milu. Aya tuh. Mahanya. Teu yakin euy. Kalau budak begitu tinggal deui. Halus tuh. Atuh mana Di mau kanan alus, di dihidupin kiri lagi alus. karunya. Alus maksudnya pembentukanana, pembangunanana kieu. Heeh. Tuh. Tapi kumaha? Tapi bingung mah euy ngaturkeun oge da di mana tuh imah na teu nyaho. Aya mah kumaha cenah ieu. Neng, hari bumi tadi mana? Hah? Imah, di mana Imah? Rumah atuh. Di situ di mana? Oh, di kandang ayam. Ah, kira aku tadi kenang ayam ke depan budak jelema ieu teh lain sato ngeureun. Yuk, amang yuk, urang amang hari bumi di mana? Bumi? Hah? Sieun pinter tadi imah di mana cenah di Ieu ditu. budak rada pinter ya sih kana mah, bukana alus. Pinter di kana naonan ge kitu. Ayo yuk, tapi cerita ditutukeun kumanehna dah. Dugan nyahueun. Heeh. Jebru mama lah cila. Mana sama? Di mana budak teh? Ada rumahnya di mana? Oh iya rumahna. Iya. Oh, bener sugarnya. Lu nyaun meureun. Salam tuh bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alipah, iya emang beneran ibu mah? Ayah. Ya. Luna, ini rontok nih. Kayak salah kina di. Aduh, ya Ah, kumaha? Ya Allah, ayang dari mana? Ini beneran anak kalian? Iya anak saya. Dari mana ayang? Mang eta teh bener budak amang. Umur, An bener. emang iya di mana tadi mah? Kapangi di situ di jalan kuku kulintingan karunya dengan air nyolong ah enggak bisa dibawa ke orang bawa balik ka imah. Kamu di mana? Oh abis itu balik seberang balik itu. Iya, nyuwun pisannya ayang. Maafnya, Gimana? iya mah bocor we nya. Betul. Kan abdi teh geus mandul 20 tahun. Mana berarti nyulik anak kurang ya? Oh kang tuh hampura euy da lain arek niat nyuwi kesempatan awe eta mah. Nu jujur geramar aneh teh kunaon teh boga budak. Tuh kalau teu bisa boga budak Penyakit mah beneran, penyakit. jadi Pas nuku budak pas kabaran pemajikan urang maring haeun budak mah geus we. Jadi Tahu ieu nu mandul atau main nu kodor? ah dua nana we emang beureun pelebah di nyawa. punten we atuh mang, Oh, ulah dicarekan. Dan pas we Betul metaforanya. tuh abdi di hamburang. Ah bener yo. Bener ya hampura. Saya tadi Alhamdulillah mah. Alhamdulillah benernya bisa dibere hampura euy itu. Mana kan ulah kitu teuing. mana dandanin dulu biar cantik. Bager budak teh nyaho mah euy. Pinter eta budak. Ya sekarang mah jangan sedih, berdoa aja dan berusaha terus semoga kalian punya anak. Karena kita rayain bersama-sama. Iya arek acara naon krek teh mah. Ulang tahun aku mau panggil anak tetangga dulu ya. Oh iya udah tuh. boleh. Alhamdulillah bager. Oh bagus. Budak mah cigan ieu jelema beunghar ya cigan mah. Jigana. Heuh aku kalau pakai arus deh. Tuh. Yang buka budak udah. Nah, itu mah dibikin deui. Cek dewek oge tadi tong dibikin deui sama. Terus tong urang maring wae atuh. Kayak urang meuli dah ka ditu anu itu sugan aya nu jualan budak. Ayo moal kira-kira. Wah atuh ah. Oh, udah tahu kemana aku. Tuh, kabar pas aya acara euy tuh. Sayang ih. Gila sih, tuan rumah teh kemana tuh? Tapi jadi pikirannya euy itu. Oh sih. Kayak di kena penjara tuh mualnya. Ulah atuh kayak urang sorangan. Tuh geus dihampura ieu bege. Heeh. Waduh. Udah kumaha atunya? Nasib meureun lo. Dan waktu dibere budak meureun. Duh. Udah cantik. Yuk, ke depan yuk. Geus mah budak teh euy geus didangdanan mah. Aduh. Dede cantik banget sayang. Eh, ini teman Alin. oh, iya aduh budak teh mah pinter sih. Man, teman-teman Alin. Ya. Duduk nih, situ duduk. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo tiup lilinya aja. Lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
deketin si Om, dekat. Deketan. Nah, buruan tuh. Nah. Cium. Bro, Cek. Ayo bro. Apa?